Teu kamari sifat Allah nomor kedua teh nyaeta sifat kidam. Artina sifat kidam teh ti heula Allah. Maknana sifat kidam nyaeta la awwala lahu. Maknana sifat kidam teh teu aya mimitina Gusti Allah mah ti heulana teh beda jeung makhluk ti heula teh aya mimitian. Contoh tadi ka masjid saha nu pangheulana nu adan. Nah, tapi kan memeh nu adan eueuh sasaha. Matak makhluk mati heula ge aya mimitina. Tapi Allah mah la awwala eueuh mimitian. Sakumaha tarucing ti heula? Kan eta jawabanana. Heula mana budak jeung kolot, heula mana poek jeung caang, heula mana naon langit jeung bumi, heula mana endog jeung hayam. Jawabanana eueuh heula. Jawabanna ge eta kabeh ge. Tapi kan Allah mah henteu eueuh, teu ngalaman eueuh. Jeung moal ngalaman eueuh, jeung moal mungkin Allah mah ngalaman eueuh. Beda jeung urang mah asalna eueuh jeung bakal eueuh deui. Asalna eueuh engke bakal eueuh deui. Tadina teh eueuh gubrag alam dunya ngaliwatan kolot. Engke geus kolot maot eueuh deui. Tinggal we ngaran di dinya teh almarhum Fahmi. Tinggal almarhum kitu. Nah Allah mah henteu kitu, teu eueuh heula jeung moal eueuh. Kumaha atuh lamun henteu eueuh heula nya henteu kumaha. Nah habut henteu kumaha da Allah mah moal kumaha dan nu sok kumaha malain Allah. Karti teu nu sok kumaha malain Allah tapi makhluk jelema. Contoh ngaji teh nah habut teu ngarti kumaha atuh maneh teh but teu ngarti tuh aya kumaha. Ngaji teh nah habut teu apal-apal kumaha atuh maneh teh ngajina. Berarti saha anu sok kumaha teh? Jelema. Mana jelema teh? Urang teh mana? Ieu. Coba tunjukkeun. Ieu. Eta mah awak jelema, awak urang. Urangna mana? Ieu. Ieu. Mana? Eta mah awakna. Cik alif. Mana si alif teh? Hah? Eta mah awak si alif, tongongna eta mah tongong si alif. Cik si alifna mana? Kabehanana awakna, awak si alif. Si alifna mana? Heula berarti mana tuh? Si alif teh. Berarti si alifna aya eueuh. Mana? Pan eta mah awakna. Si alifna mana? Coba ayeuna meunang teh diganti si alif ngaranna ku si Jiwan. Ngaranna diganti meunang teu? Gantian ngaran meunang teu? Meunang ngaran mah. Si Fahmi diganti ngaranna jadi Jeki meunang mah. Meunang. Ai ngaran mah bebas. Ayeuna alif. Si alif teh nu mana? Si Fahmi nu mana? Eta mah awak si alif. Hah? Ieu teh mana? Eta mah leungeun. Sok.
Naon ieu teh buku eta mah? Berarti mana si alif teh? Eueuh si alif mah. Dan nu aya mah awakna. Si alif nama naon? Ngaran. Matak anu maot nu paeh ninggalkeun ngaran. Tinggal we ngaranna Fahmi bin Didin. Alif bin Tinu. Alif bin naon? Rus. Jiwan bin Alif bin Apin. Isa itu? Hah? Safwan bin Sa. Ade mana? Ilham bin Hah? Cucu. Nu mana cucu teh? Iki bin Asopian. Nu mana Asopian teh? Gagan bin Ilham. Naon sarua kitu? Adi lanceuk. Beda bapak. Bener ya, adi lanceuk. Inungna sarua. Beda bapak. Awewe. Sami. Tok dina. Tah lamun awewe mah ulah ku bin, awewe mah makena binti. Dina binti. Binti sa? Hah? Jajang. Terus itu teh. Sa? Hah? Biryal binti. Hah? Ade. Naon? Ade deui. Terus eta nu tengah teh Biryal kan? Nya. Restu binti Usman. Nazmi binti Didin. Tadi saya Didin sa? Hah? Ada lanceuk? Sa lanceukna? Pami. Oh. Sarua bapana? Ayu binti Mama. Ieu teh sa? Caca binti Hasan Husein. Tah, tinggal bangke ditulis dina padung. Ngojeblak dina padung. Geus kolot mah padung. Tunggul kuburan padung ngaranna. Didinya telah meninggal dunia. Atau Fahmi bin Pulen. Berarti nu dikubur naonana? Awakna si Fahmi nama tinggal ngaran. Berarti si Fahmi teh aya eueuh. Dan nu aya mah naonana? Awakna eujeung ngaran. Gitu. Tah Allah mah